Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumang hidup sadayana. Alhamdulillah. Dina dengan ayeuna urang kapanak deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Insya Allah masih dina pangajaran kalima nu bade dibahas dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kalimah sifat jeung kawih Sunda. Kukituna hayu urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sifat. Hidup parantos tang naon eta kalimah sifat. Nah, satu acan yang dijelaskeun naon eta kalimah sifat, urang emot-emot heula ngeunaan kecap sifat. Kecap sifat ieu parantos diajarkeun di semester hiji kamari. Naon ari kecap sifat teh? Kecap sifat nyaeta kecap anu nuduhkeun kaayaan, warna, ukuran, jeung rasa. Contoh, aya gandeng. Gandeng itu nuduhkeun kaayaan. Terus nuduhkeun warna, contohna koneng, hejo, biru, ta nuduhkeun warna. Terus contoh anu nuduhkeun ukuran, pondok, panjang, leutik, gede, eta nuduhkeun ukuran. Kecap sifat nu nuduhkeun ukuran. Terus anu nuduhkeun rasa, rasa teh aya rasa hate sareng rasa lidahnya. Contohna susah, hasem, jeung sajabana eta kecap sifat. Saterasna, naon atuh ari kalimah sifat? Kalimah sifat nyaeta kalimah anu teu ngandung kecap pagawean. Jadi bukan kata pekerjaan, bukan dalam bentuk pekerjaan, itu kalimah sifat. Caritaan dina kalimah sifat, jadi ceritaan dari kalimah sifat itu merupakan kecap sifat atau nuduhkeun kaayaan tina jejer. Jadi yang menjadi caritaan itu dia merupakan kecap sifatnya atau yang menunjukkan keadaan dari jejer. Ayeuna hayu urang tingali contoh tina kalimah sifat. Ayeuna urang tengetan contona tina kalimah sifat. Sawahna subur. Sawah di dieu kaasup kana jejer. Subur di dieu kaasup kana caritaan. Tadi disebutkeun anu jadi caritaan teh berarti eta kalimah sifatna anu ngajelaskeun kaayaan tina jejer. Janten kalimah sifat di dieu nyaeta kecap subur. Contoh sejena lembur nini kacida endahna. Lembur eta anu jadi jejer, endah eta anu jadi caritaan atanapi anu jadi kecap sifatna. Jadi kecap endah nyaeta caritaan anu nuduhkeun kaayaan lembur atau jejer. Jadi kecap sifat atanapi anu nuduhkeun kaayaan teh nyaeta kecap endah. Sangkan hidup leuwih nyangkem, leuwih paham ngeunaan kalimah sifat, prak ayeuna urang bareng-bareng jieun kalimah tina kecap-kecap anu disadiakeun dina buku halaman 83. Jadi mangga ku hidup buka buku bahasa Sunda halaman 83. Anu nomor A aya kecap endah. Contoh kalimahna lembur nini kacida endahna. Kecap endah dieu kaasup kana caritaan atanapi kaasup kana kecap sifatna anu ngajelaskeun kaayaan tina lembur. Anu B kecap sifatna nyaeta asri. Kalimahna padesaan mah leuwih asri ti pakotaan. Jadi caritaan nu jadi caritaan nyaeta asrina anu ngajelaskeun kaayaan tina padesaan. Terus anu C hejo ngemploh. Contoh tina kalimahna misalkeun kebon teh katempo hejo ngemploh matak merenah kana mata. Jadi hejo ngemploh di dieu eta kaasup kana caritaan atanapi kaasup kana kecap sifat anu ngajelaskeun kaayaan tina kebon teh. Anu nomor D kecap sifatna nyaeta saat. Contoh kalimahna usum halodo mah walungan teh sok saat. Anu jadi kecap sifat atanapi caritaanana nyaeta kecap saat anu ngajelaskeun kaayaan tina walungan. Anu nomor E kecap sifatna atanapi caritaanana nyaeta luhur. Contoh kalimahna
jambu teh ngajulna harese sabab luhur teuing. Jadi tadi luhur ngajelaskeun kaayaan tina tangkal jambu. Tah eta contoh kalimah dina latihan halaman 83. Hideuk tiasa nganggo contoh kalimah anu ayeuna sasarangan disebutkeun atanapi hideuk oge tiasa ngadamel nyalira contoh kalimahna. Jadi mangga dieusian dilebetan contoh kalimah dina halaman 83. Santos hideuk diajar ngeunaan kalimah sifat. Ayeuna pek buka kaca 84, didinya aya kawih Sunda anu judulna gedong sate. Urang titenan kawih Sunda ieu teh nyaritakeun ngeunaan naon? Gedong sate ku Gun Gunawi Edi D. Iskandar. Gedong Sigrong lega wangunan tohaga. Hartina gedung yang besar, gedung yang mewah. Sigrong itu berarti gede atau mewah. Lega wangunan tohaga. Gedung yang mewah, luas, bangunan yang kokoh. Jadi gedung itu besar, mewah, dan bangunannya kokoh. Gedung nu kamasyhur arsitektur pinunjul. Gedung yang terkenal dengan arsitek yang luar biasa. Di luhur puncakna aya lambang sate. Di Bandung ngadegna, di Bandung berdirinya terkenal gedung sate. Palataranana endah matak betah. Palataran itu halaman ya. Seueur kekembangan hejo ku tatangkalan. Taman-taman asri matak narik ati. Resep ningalina bersih lingkunganna. Gedong sate puser atanapi pusat pamarentah daerah Jawa Barat. Gedong sate agreng ngarendeng jeung gedung DPR. Jadi berdampingan dengan gedung DPR. Gedong sate kareueus urang katineng urang. Kareueus urang itu kebanggaan kita, katineng urang itu kanyaah atau kesayangan kita. Itu harti tina kawih anu judulna gedong sate. Jadi kawih di sini menceritakan tentang gedung sate yang menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung, pusat pemerintahan Jawa Barat yang adanya di Kota Bandung, di mana gedung ini kokoh, mewah, kemudian menjadi kebanggaan warga Bandung. Hidup sadayana tah dina kaca 84 dugi ka kaca 86 didinya aya 3 kawih. Nyata anu judulna gedong sate, teras nu judulna tanah Sunda, teras aya ge nu judulna basa Sunda. Dina 3 kawih ieu ku hideuk pek teangan contoh nembangkeunana. Bagaimana cara menyanyikan kawih ini ya. Kemudian setelah kalian tahu cara menembangkannya, cara mengkawihkannya, silahkan kalian nyanyikan, pilih salah satu, kemudian kalian tembangkan, mau kawih gedong sate, mau kawih tanah Sunda, atau mau kawih bahasa Sunda. Silahkan kalian tembangkan salah satu dari kawih tersebut, kemudian kalian ceritakan kawih tersebut menceritakan tentang apa ya. Dijelaskan kawih yang kalian nyanyikan itu menceritakan tentang apa. Nah, jadi dikawihkan dulu. Setelah dikawihkan, kalian presentasikan, kalian jelaskan kawih ini menceritakan tentang apa. Seperti itu. Itu tugasnya ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan Ibu tunggu untuk tugasnya. Kalian bisa rekam dengan voice note atau lewat video. Kemudian kirim ke WA Ibu seperti biasa ya. Atau barangkali dari keluarga yang sudah punya akun YouTube. Jadi tugasnya rekaman videonya bisa diunggah ke YouTube. Seperti itu untuk tugas hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.